Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang baraya sadayana sareng abdi Lia Amelia. Ayeuna abdi nuju di lembur bade ngavlog pami hoyong terang kumaha kaayaan pasawahan di lembur abdi. Hayu urang tinggal sasarengan. Wilujeng nyakseni. Ayeuna abdi nuju di jalan badai kana sasak teh pamisor bahasa Indonesia mah jembatan. Di handapan sasak teh aya cai saperto sungai gitu, biasanya sok dianggo nyuci pami nuju bersih mah. Nah, cai anu tadi teh kawitna teh ti palih dieu ti curug anu ieu janten ngalir sapertos air terjun ka sungai gitu. Di dia mah seueur tangkal kalapa pami hoyong kalapa teh di dia mah kantun ngalah insyaallah teu kenging meser. Jadi dia bilih nih hoyong ningal jelasna. Di dia mah seueur keneh tatangkalan janten asri keneh teu acan patos panas. Pami ditinggal di luhur mah panginten kieu kaayaan sungai anu di handapeun sasak teh. Biasana osok dianggo nyuci pami nuju halodomah pamentus teh cai. Ayeuna bade angkat ka sawah jalanan nanjak lumayan jauh tapi resep atos di dieu mah teu karaos capekna. Alhamdulillah ayeuna atos dugi di sawah. Panginten kieu kaayaan sawah di lembur abdi teh. Jalana mapai solokan, margi solokan nuju bersih janten ngareunah. Pami ditinggal ti luhur kieu kaayaanana. Ana abdi nuju di jalan bade ka hakandang sapi ngalangkungan bumi hiji nyengceling pami saur bahasa Sunda di dieu mah. Jantan bumi hiji di tengah sawah gitu. Ieu tos katinggal kandang sapina. Hayu orang sareng maraban sapi. Ieu teh nyobian di pasian Jarami tapi aliman sapina teh panginten atos bosen. Teras saurung geduna teh pasien kujukut we janten di pasien we kujukut gening eta di emam sonaun panginten aya emamun anyar. Sieun salaresna mah tapi resep oge. Resep pemidi emam etana. Saatos marab sapi hayu urang ningal kebon kacang panjang anu aya di galangan sawah. Saray kan kacangna paranjang nuju subur kacangna ieu teh. Ida anu nuju manggol pare engke abi bade nyobian manen pare atanapi sor basa di dieu mah gebot. Nyaeta misahkeun pare tina tangkalna. Sajan itu urang tataros heula. Iya aya ibu nuju ngarit hayu urang taros. Ibu punten bade tumaros mi pare ieu hoyong dugi ka asakna kedah sabar hasa sih. 100 dinten, pilu sahi 10 dinten. Oh, mohon pami ieu namina pare naon? Pare mawar. Satos tataros abi nyobian panen nyaeta ngagebot ya. Janten kieu panginten satiasana wae nu penting mah papisah tangkal sareng parena. Di sareng inin abdi sareng uyut. Nyobian. Ibu
pami atau nanti sok kengi sabara karung. Selangkung seueur na sawah na ai salit kenging na salit ai seueur kenging na seueur. Pami anu nuju musim hujan. Kumaha na parena? Subur asa napi kumaha? Kirang sae waktu saya mah. Jadi hasilna teh kirang sae, kirang seueur. Pami kan sok aya hama gitu kumaha pami cara sangkan henteu katularan. Sampai ke hama aku beritna biasa aya ge nganggo pupuk tai embe uut Pupuk organik. Pupuk organik. Mun ibu hatur nuhun. Mangga. Saatos kitu abdi neraskeun wae uih ka bumi hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Saat kitu panginten anu tiasa di carioskeun ku abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.